Aduh, tenang lah, cik. Maksudnya tuh juga si Malik sorangan tadi karunya baturan. Ayo Bel. Terus di mana ngupin Ipin? Wah, enak suka sepin Ipin. Ah, biasa mang nangan paculen kopi. Kayak beja bakal ke pacul ieu mah euy. Asana panas euy. Panon poe geus na luhur sirah ya. Lumayan nu beunangan mah. Suka deui ah. Ih, saha eta euy? Baban gitu heureuyan coba ya. Wah, babang. Sih, besar deh. Ruas wae. Balik ah. Tanya. Peong naon wae lah. Geus di mana atuh mah teh? Ya biasa geus dibuat ah. Dibuat? Heeh. Balik mah. Geus torcan? Geus, tadi lor mah. Geus ayo turek balik mah. Balik ngeuruas wae ah. Di pos nage asim Malik jeung kawan-kawan deh. Ah, gak pengen ningali weh. Bek, hei, teka mana? Dia mah karep. Ada Bek, ada ya, dia. Reka mana maneh, Pik? Mereka dinya tamang. Ketiga ka mana mah tapi nu bener ngadawa tuh. Ka warung ling, mana kudu jelas wae. Kumaha ya? Kumaha budak teh geus jadi pesantren kan teh. Puguh bingung di urang teh euy, enak teh kagok arek puasa. Oh bener, nyanggeus we bulan puasa masuk aya pesantren kilat. Nah, pesantren kilatkeun we. Heuh nya, pesantren kilatkeun we nya. Ya, arek dia lah pesantrenkeun. Heeh, geus ke kedeng deui bulan puasa. Urang balik lah. Balik ah. Geus lohor ongkoh deui. Kebeneran sabari meuli kopinya, Pik. Mana tuh kadeu duitna mang? Pakai duit mah heula tuh. Opik ya panteu aya. Kamari murag artosna. Kumaneh oge ka panggih kamari. Duitna jeung mesti deling tah. Antu dibalikeun deui ka urang. Aneh. Ieu aya oge kopi tah mang. Tingali atuh Pik geus seep oge. Eta maneh mawa naon, Pik? Mah gambar mang. Ka budak ketik wae mau gambar. Udah emang udah ketik si Opik mah. Masih ningali geura. Yo. Ayo main. Udah ketik main pos ieu. Mengenang masa kecil. Atuh bro, main ya. Besok main tuh. Oh, siap.
topat tuh nya. Ya Masuk pakai kena. terus lila terawen kieu teh. Orang pohon deui we itu. Naruto. Can opat. Apa geus ya. Masalah. Orang lah. Oh, Nya nu ngocok hela ah. Oh, rapi, masuk rapi. Toko hebat. Aya 2 bi. Hiji. Menyerang. duh aing elef euy. Cak pik. Pakai KO pikling kocok ke sorangan. Haha, jelas-jelas eta masih opi kling. Wah edan siapa sok ngelawan wae nyanggeus ah. Pokona rek balik. LT maneh mah kitu ling. Gandeng lik lah. Terus ada orang balik ke lah. Balik cenah. Bagus pun. Balik ling. Balik. Aehan. Kumaha mah ti luas. Luan jadikeun lah. Kamu bener ah. Saya kurang balik. Gua balik dah. Balik ah. Aehan. Yuk gambarna. Deu. Aehan man gambar teh arane. Engko ngajakan tapi aehan. Bang, mereka lauk. Bil. Ngilu atuh. Ayo atuh rek ngilu mah bari munggahan, ajakan barudak Bener. Ang neng heula barudak atuh bener ajakan. ajakan barudak sing loba. Siap. Amang nungguan di ditu Gimana? di Tangkal Asem Amang apa di Lebak. Siap. Eh, Daguan ya. di dinya Mang nya. Ayo. Neng heula barudak. Siap. Weh. Teangan kang dari yo. Malah tuh Bi. Tenang itu. Nih ningali Mang Sari teu bawa bubu ka dieu. Bang karek datang. Datang. Ayo Mang Sari, lauk cenah. Di rumah ka itu urang itu mayo sabari munggahan cenah. Ayo tuh bang ya kalian munggah tuh ditu. Ayo ayo. Ngilu atuh we. Nih, Wah, sama Mang Sari tuh buru. asal lila barudak teh. Aya ninganan tah. Bi, kumaha ya hujan kieu euy? Biasa kan mau bekal heula. Naon bekal? Heeh, mau bekal kan mayoran. Mah bener euy ngalauk mah. Mayaran ka saung lah. Ayo lah. Ayo ka saung nya. Heeh tuh. Hujan manten yeuh. Tak aja kalau yang mah. Duh, Mang. Sekau tak enak jadi kieu enak mah euy. Oh, ling aya nama geus ruksak euy baheula mah yeuh. Beramang keur leutik keneh lah. Hiji kawa teh yeuh tetangkawan gede hungkul. Batu gede pokona mah indah tingalina oge. Ayeuna mah sekieu nya eta euy. Katingali diri oge asa gede. Heeh, mantakan. Aruh di tanggal di sini gitu. Heeh, geus berubah pokona mah ayeuna mah tinggal itu. Kawana oge. Kalau kuna sok aya anda. Ayaan lauk mangan pada ciga baheula, ari baheula mah amang ieu nya ngalauk teh taralila sajam oge kuateun sa baskom mah. Wah, bener Mang. Masuk tanyakeun ka bapak maneh. Hari eta abna ayeuna sok loba tara. Ayeuna ge loba ngan paling eta mah samangkong. Sama. Yang ca passion. Heeh, sekalian. Sekalian tambah sebal teh dengan. Nya tuh aneh laut teh. Heeh. Jadi gagal nek ngalauk teh nama da hujan teh. Pasti we kono Mang. Heeh, sing kabaca aing. Gede nya juga. Ah, deng lah lain Mang. Si dongkol. Kalau lamun geus si dongkol aya mah geus. Ulah gitu mah kita. Si dongkol teh lain ngalan jelema, cah deng-deng teh. Gampang gede-gede nata geuning Mang. Kalau dilaporkan ke tentara. Setengah tsunami. Ya Allah, saya enggak bodor teh. Bi eta mah naon? Timur teh kan rek munggahan amal. Ya geus we enak urang dahar barang-barang lah bukan. Pakai daun, amera daun lo. Tuh, jadi Mantap sih kana ya.
lah. Pik, dar pik. Ayo mang, baru mah tong dieureungan lah. Nah, lauk udah bingung hujan kieu euy bisi kabocaan. Orang geus lapar buat. Ah tuh deling, lila ngadaon teh. Ini kumaha cuekeun? Cuekeun we eta mah. Sekun. Lapar manehnya. Lapar mang aslina. Gila tadi teh yang barudak mah. Oh, abang teh tadi nu es aja mah. Kan kuring. Sok kader atuh. Ramai beladinya, Gur. Kira yang sayur. Ayam mama udah. Jadi timbalkeun. Duh, nikmat kieu mang sangat teh mah euy. Masih padang lain ya mang. Si goreng. Oh si goreng. Heula makan ngadalah. Atuh, bismillah lah tuh. Bismillah. Dia kerupuknya. Mana euy? Nah ya. Tambahkeun punya mang lah. Heula bismillah heula. Mang pok. Oh mang. Teh ka doa. Bisa mang. Oh, begini. Kawan dia mang. Yang sok ayo bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan lah. Unggahan ya teh. Makan ini mah euy. Kayaknya tengah lauk emang teh. Udah nikmat mah jeung Udah lauk. kentok itu. Hujan memang nama euy jeung kabacaan. Makan yang cekal nang kecahan mang tuh. Ada asin ieu. Kan kawin emang indungna. Kawin kulinya. Ya, ini tuh mama aku masak kaunya. Buru kan hayang lauk. Ayam mang nikmat mang yo. Ya daging ayam. Ayam teh abdi. Da ieu dog hayamna. Di dagingna mang. Dog jeung hayam kan mana? Landog. Nikmat hasilin. Geus ada barang mah goblok. Antu dibalikkeun deui ka urang. Aneh. Atjon. Si Fahmi Kopi. Saan ngocok ya? Mana yang di luar? Baik ya? Balik. Balik ya.